Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Hadratul Mukarramin, para alimil ulama, para juama, para asatid sadaya kesepuhan, bini sepuhan kusim kuring dipihormat, santriin santriah wabil khusus anu mondok di pesantren umumna nu mondok di pesantren mana wae anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatkeun simkuring sadayana. Langkung dipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun tawi syukur Allah Rabbul Alamin. Allah anu parantos mapari nikmat ka urang sadayana. Diwiwit nikmat lahir, dugikeun ka nikmat batin. Diwiwit nikmat dunia, dugikeun ka nikmat agama. Utamina nikmat nu kalintang ageungna buktosna nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekantun ka para sahabatna, para tabi'in tabi'ina juga kena dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, mangga urang ngalajengkeun diajar ngalogat kitab Tanbihul Ghafilin kararasan ayeuna sesi anu kadua. Mangga tinggal pancana kitabna. Apunten simpuring kararasan tukirang sehat sawantena nuju kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Man sing saha jalma kana anu aya itu si man eta yuridu ngarepkeun itu si man al ajilata kana ajilah harta banda dunia ajalna mangka ngagancangkeun kaula lahu ka itu si man piha di dunia ma kana perkara nasya'u anu ngersakakeun kaula. Yani naja Allah ma
man sing jalma aroda anu ngarepkeun itu si man bi amalihi kalawan amalna itu si man ad-dunya kana dunya wala yuridu sareng henteu ngarepkeun itu si man sawabal akhirati kana ganjaran akhirat autoina maka maparin kaula uka itu si man di dunia mikdaroma kana saukuran perkara sina anu mikdaroma kana ukuran perkara nasyahu anu arab kaula min aradi dunya tina harta banda dunia liman pikeun jalma nuridu anu ngarepkeun kaula yakni naja Allah liman pikeun jalma nuridu anu ngarepkeun kaula anu lika kana yen ngaruksa kaulahu ka itu siman wa yuqalu sareng diucapkeun liman pikeun jalma nuridu anu ngarepkeun kaula anu atia kana yen maparin kaulahu ka itu siman biiradatina kalawan karep kaula la biiradatihi lain karepna itu siman summa ja'alna tuluy ngajadikeun kaula lahu pikeun itu siman jahannama kana neraka jahannam yakni naja Allah awjabna ngamistikeun kaula lahu kaitu siman fil akhirati di alam akhirat jahannama kana neraka jahannam yasla anu asup itu siman ha kana itu neraka jahannam yakni naja Allah yadkhulu asup itu siman si jalma ha kana jahannam madmuman bari dicacat yastaujibu anu mahak itu siman al-madam mata kana panyacat yakni naja Allah yadumu nyacat itu siman nafsahu kana dirina itu siman wa yadumu jeung nyacat hu kasiman sahagoiruhu liana itu siman madhuro anu diusir ari ieu surat Al-Isra ayat 18 yakni naja Allah matrudan
anu diusir, mub'adan anu dijauhkeun mir rahmatillah tina rahmat Allah ta'ala maha luhur Allah. Ieu bahayana amal tanpa ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man sareng sing sajalma aroda anu ngarepkeun itu si man al akhirata kana akhirat, yakni naja Allah man sing sajalma aroda anu ngarepkeun itu si man sawabal akhirati kana ganjaran akhirat, wasa'a sareng migawe itu si man laha pikeun akhirat sa'yaha kana pagaweanana akhirat, yakni naja Allah amila amal itu si man lil akhirati pikeun akhirat amalaha kana amalna akhirat minal a'malus sholihati tina pirang-pirang amal al soleh khalisatan bari anu ikhlas liwajhihi karena zat Allah, wa huwa bari ari itu si jalma eta mukminun anu iman, yakni naja Allah ma'al amali sarta amal yakunu aya itu si man eta mukminan anu mukmin lianau karena sanyanya kalakuan eta la yuqbalu moal ditarima naon al amalu amal bi ghairi imanin kalawan tanpa iman, kalawan tanpa iman. Faulaika mangka ari itu man arodal akhirah, yakni naja Allah alladzina kajalma-jalma ya'maluna anu amal itu jalma-jalma wa yatlubuna sareng nyuprih itu si lazina sawabal akhirati kana ganjaran akhirat, wala ya'maluna jeung teu amalna itu lazina jalma-jalma liria dunya karena ria di alam dunia, karena ayat naun sa'yuhum pagaweanana itu ladina eta masyhuro anu ditarima. Ari eta surat Al-Isra ayat 18. Yakni naja Allah amalahum kana amalna itu jalma-jalma makbulan kana anu ditarima.
lan kana saban-saban saiji numiddu maparin kaula haulai ka ieu jalma-jalma wa haulai jeung ka golongan jalma-jalma min auto rabbika tina paparin pangeran anjeun yani naja Allah yu'ti maparin Allah kulan kana saban-saban saiji minal fariqaini di dua golongan min rizki rabbika tina rizki pangeran anjeun wa makana jeung teu bukti naon atau rabbika paparin pangeran anjeun eta mahluran anu dicegah. Ari ieu eta surat Al-Isra ayat 20. Yakni naja Allah makanan teu bukti naon rizku rabbika rizki pangeran anjeun eta makanan teu bukti naon rizku rabbika rizki pangeran anjeun di dunia di alam dunia eta mamnuan anu dicegah minal mukminin ti jalma mukmin wal kafiri sareng ti jalma kafir wal barri jeung ti jalma anu hade wal fajiri sareng ti jalma anu lacu. Pakod bayana mangka teman-teman parantos ngajelaskeun sa Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah fi hadhil ayati dina ieu ayat annama kana saestuna jalma amila anu amal itu si man li ghairi wajhillah karena lian zat Allah pala sawaba mangka teu aya ganjaran eta maujud lahu pikeun itu si man fil akhirati di alam akhirat wa ma'wahu jeung ari tempat balikna itu si man eta jahannamu jahannam wa man sareng sing sajama amila anu amal itu si man liwajillahi ta'ala karena zat Allah ta'ala amaluhu mangka ari amalna itu si man eta makbulan eta makbulun anu ditarima wa ida amila sareng di mana amal itu si man li ghairi wajhillahi ta'ala karena lian zat Allah ta'ala pala nasiba mangka teu aya bagian lahu pikeun itu si man min amalihi tina amalna itu si man naon ilal ina angin capek wa ta'abu sareng lelah
kama seperti perkara jaa anu datang ieu fil khabari dina hadis sing sajalma nu amal tapi dina amal leungit ikhlasna mangka amalna eta si jalma moal ditarima Allah Rabbul Alamin tempat balikna neraka jahanam na'udzubillahi min dzalik sing sajalma nu amal didasaran ku ilmu ikhlas aya dina eta amal samata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mangka Allah maparin pikeun eta si jalma pahala ganjaran baik di alam dunia ageungna jaga di alam akhirat sing sajalma nu amal leungit ikhlasna mangka teu aya bagian pikeun eta si jalma tina amalna angin kacapean sareng karugian na'udzubillahi min dzalik. Qala parantos ngadawuh Syekh Faqih hadasa parantos nyarioskeun hadis na kakaula saha Muhammad bin Fadli Muhammad bin Fadl qala nyarios itu Muhammad bin Fadl hadasa parantos nyarioskeun hadis na kakaula sa Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far hadasa parantos ngahadis na parantos nyarioskeun hadis na kakaula saha Ibrahim bin Yusuf Ibrahim bin Yusuf hadasa parantos nyarioskeun hadisna ka Abi Sadaya saha Ismailu saha Ismail an Amrin tampi ti Amr an Sa'idin tampi ti Sa'id an Abi Hurairah ta hadis katampi ti Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ruba soimin mang pirang-pirang jalma anu puasa laisa teu aya eta lahu pikeun itu soim naon haddun bagian min saumihi tina puasana itu soim illal ju'u angin lapar wal aqsu sareng dahaga warubba qaimin sareng mang pirang-pirang jalma anu salat tahajud laisa anu daya eta lahu pikeun itu qaim naon hazun bagian min qiyamihi tina salatna itu qaim naon illa sahru angin henteu sare dina waktu peuting wa ta'abu sareng capek wan nasabu sareng capek yakni neja Kangjeng Nabi ida lam yakun di mana teges aya naun asaumu puasa wa sholatu jeung salat liwajillahi ta'ala karena zat Allah subhanahu wa ta'ala pala sawaba mangka daya ganjaran eta maujud
lahu pikeun itu simah. Di mana urang amal baik sholat baik puasa leungit ikhlasna maka teu aya bagian naon lintang ti lapar jeung dahaga dina puasa lintang ti teu sare penting jeung kapayaan anu luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Wahada sareng hari ieu eta kama saperti perkara ruya anu parantos diriwayatkeun ieu mah amba'dil hukama'i isapalihna pirang-pirang ahli hikmah. Anamu sanyanyana itu ba'dul hukama eta kola parantos ngadawu itu ba'dul hukama masaluman ari sipatanana jalma ya'malu anu amal itu simat auto'ati kana pirang-pirang to'at lirriyai karena hayang katempo ku batur wasum'ati jeung karena hayang kadenge ku batur eta kamasali rajulin saperti sipatanana hiji lalaki kharaja anu kaluar itu si rajul ila suki ka pasar wa malah jeung minuhan itu si rajul kaisahu kana dompetna itu si rajul hasotan kalawan keusik payakulu maka nyariosana sujalma-jalma ma amla kaisa ma amla banget pinu kaisa hada rojuli dompetna ieu lalaki wala fala manfaata mangka teu aya manfaat eta maujud lahu pikeun itu si rajul siwa maqalatin salianti ucapanana jalma-jalma walau aroda jeung lamun karep itu si rajul ayastaria kana yen meser itu si rajul bi kalawan itu asoh syai'an kana hiji perkara wala yuto jeung teu dipaparin itu si rajul bihi kalawan itu hasad syai'an kana hiji perkara kadzalika etanya kitu deui allazi arjalma amila anu amal itu siladi liriyai karena ria wa sum'ati sareng sum'ah
la manfaata saya manfaat eta mawjud lahu pikeun itu siladi min amalihi tina amalna itu siladi sayan kana hiji perkara siwa maqalatinna salian ti ucapanna jalma-jalma wala sawaba sareng teu aya ganjaran eta mawjud lahu pikeun itu siladi fil akhirati di alam akhirat sifatanana perumpamaanana jalma nu amal amanah tanpa ikhlas amanah karena samata-mata ria sinarang sum'ah percis model sifatanana hiji lalaki nu berangkat ke pasar tuluy minuhan dompetna ku keusik tuluy minuhan kantongna eta si lalaki ku keusik tuluy jalma-jalma ngararucap aduh mani genut eta dompet waduh mani kumung eta kantong duit ternyata di jerona sanes hartos tapi keusik tatkala si lalaki hayang barang beuli kana hiji perkara lawan eta keusiknya moal diladangan sebab teu aya hargana tah saperti eta pisan amanah jalma-jalma anu pria amanah jalma-jalma nu sum'ah maka moal aya bagian naon-naon salian ti ucapanna jalma-jalma kama pola saperti parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah taala maha luhur Allah wa qadimna jeung ngaheulakeun kaula ilama kana perkara amilu anu amalna itu jalma-jalma min amalin tina amal paja'ana maka ngajadikeun kaula hu kana amal habaan kana saperti lebu mansuron anu diaur-aur ari ieu eta surat Al-Furqan ayat 23 yakni naja Allah al-a'mala kana pirang-pirang amal allati amilu anu amalna itu jalma-jalma kana itu amal li ghairi wajhillahi ta'ala karena lianti zatna Allah ta'ala abdoana ngabatakeun kaula sawabaha kana ganjaranana itu amal wa ja'ana jeung ngajadikeun kaula kana itu amal kal habail mansur saperti lebu anu diaur-aur wa wari itu habail mansur eta al-bubaru kekebul alladzi yuro anu alladzi anu yuro ditingali ieu ladi pisu'a samsi dina sorot panon poe warawa sareng parantos ngariwayatkeun saha Waqi' Imam Waqi' an Sufyan as-Sauri katampi ti Imam Sufyan Sauri aman ti jalma sami'a anu ngadangu itu siman mujahidan ka Imam Mujahid yaqulu nyarios itu Imam Mujahid jaa geus datang saharojulun hiji lalaki
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sareng nyarita itu si rajul, ya Rasulullah, hei Rasulullah, ini sanyanyana kaula eta atasaddaku gawe sodakoh kaula, fa'atamisu mangka bisodakoti kana kalawan sodakoh, fa'atamisu mangka nyuprih kaula biha kalawan itu sodakoh wajhallahi ta'ala kana karidhoan Allah ta'ala. Wa uhibbu sareng mika cinta kakaon sareng mika cinta kaula ayu kola kana yen diucapkeun li kakaula naon khairun kaalusan. Panazalat maka lungsur naon hadhil ayatu ayat paman mangka sing sajalma kana anu aya itu si jalma eta yarju ngarep-ngarep itu si man liko arabihi kana ngadeus pangeranana, liko arabihi kana ngadeus pangeranana itu si man, yakni naja Allah. Ya Allah, karim. Yani naja Allah man sing sajal makhofa anu sieun itu siman mukoma kana tempat hiji baina yadailah antara payunan Allah wa yuqalu jeung diucapkeun naon man sing sajalma kana nu aya itu si man eta yuridu ngarepkeun itu si man sawaballah kana ganjaran ti Allah payakma mangka kudu amal itu si man amalan sholihan kalawan amal anu soleh, yakni naja'al Allah kholison bari anu ikhlas wala yusyrik jeung teu ngamusyrikeun itu si man bi ibadati rabbih kalawan ibadah ka pangeranana itu si man ahadan kai jalma. Hari ieu eta surat Al-Kahfi ayat 11. Wa qala sareng parantos nyarios saha hakimun hiji ulama ahli hikmah minal hukamai disapalihna pirang-pirang ulama ahli hikmah man sing saja mah amila
anu amal itu si man sab'atan kana 7 perkara duna sab'atin ente 7 perkara lam yantapi maka ente ngalap manfaat itu si man bima kana perkara bima kalawan perkara ya malunu amal itu si man awaluha harina merkaiji natina itu sab'ah eta ayyamala yen amal itu si man bila khaufi kalawan khauf dunal hadri ente kalawan hadar yakni neja itu hakim yaqulu ngucap itu si man ini saestuna kaula eta akhofu sieun kaula azab Allah kana siksa Allah wala yahzaru jeung teu sieun itu si man minal dzunubi tina pirang-pirang dosa bala yang fa'u mangka henteu manfaat naon dalika qaulu eta ucapan syai'an kana hiji perkara ngadawu saperina ulama ahli hikmah sing saja anu migawe kana 7 perkara tapi henteu migawe 7 perkara mangka pagaweanana mangka amalna teu aya manfaatna nu kaiji sing sajalman amal kalawan khauf tapi henteu hadar maka daya manfaatna ucapanana eta si jalma kaula sieun ku Allah tapi manehna henteu sieun ku pirang-pirang dosa maka ucapanana daya manfaatna wasanya jeung arina merkaduana eta ayyamala yen amal itu si jalma birojahi kalawan roja duna tolabi ente tolab yakni neja itu hakim yaqulu ngucap itu si jalma ini saestuna kaula eta arju ngarep-ngarep kaula sawaballahi ta'ala kana ganjaran ti Allah ta'ala wala yaqlubu jeung teu nyupri itu si jalma kana itu ganjaran bil amali sholihati kalawan pirang-pirang amal anu soleh fala tanfa'u mangka teu manfaat ka itu si man naon maqalatu ucapanana itu siman syai'an kana hiji perkara sing sajalma nu kaduana nu amal kalawan roja tapi henteu tolab mangka amalna daya manfaatna ucapanana kami banget hoyo ku pahala ku ganjaran akhirat ku ganjaran ti Allah subhanahu wa ta'ala tapi manehna teu memberi ganjaran ti Allah ku pirang-pirang amal anu soleh mangka ucapanana daya manfaatna wasali sujeng arina merkatiluna eta ayyamala yen amal itu si jalma biniati kalawania duna qasdi henteu qasdu yakni neja itu Imam Hakim
yanwi niat itu si jalma biqalbihi kalawan hatena itu si jalma ayah malakana yan amal itu si jalma auto hati kana pirang-pirang taat wal khairati jeung pirang-pirang kahadean wala yaksidu jeung teu neja itu siman binafsihi kalawan awakna itu si iman lam tangfa ente manfaat uka itu si man naun niyatuhu niatna itu si man syai'an kan hiji perkara nukatilu amal make niat tapi teu make kosor tegesna hatena niat rek ngamalkeun pirang-pirang taat rek ngamalkeun pirang-pirang kahadean tapi henteu ngamaksud kana dirina mangka niatna daya manfaatna yang batur we ungku jang dongengkeun warabi'u jeung ari nomor kaopatna eta yamala yen amal itu si jalma bidu'a kalawan doa dunal judi nanti kalawan nya yakni neja itu Imam Hakim yad'u madua itu si jalma Allah Ta'ala ayu wafiko kana yen maparin taufik Allah uka itu si malil khairi kana kahadean wala yajtahidu jeung teu sungguh-sungguh itu si jalma lam yanfa ente manfaat uka itu siman naon doana itu siman syai'an kana hiji perkara wayang bagi jeung peryoga lahu kasiman naon ayajtahida yen sungguh-sungguh itu siman liwafiko supaya maparin taufik uka itu siman sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala kama kola seperti parantos ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala walladzina jeung ari jalma-jalma jahadu anu nyanya itu siladina pina dina to'at ka kaula lana dianna tetela bakal nuduhkeun kaula ka itu ladina subulana kana pirang-pirang jalan agama kaula wa inna Allah sareng saestuna Allah eta la ma'al muhsinina tetela sarta pirang-pirang jalma anu gawe kahadean kabeh hari ieu eta surat Al-Ankabut ayat 68 yakni neja itu Allah alladzina kaja jalma-jalma jahadu anu mujahadah anu sungguh-sungguh itu ladina fi ta'atina dina ta'at ka kaula wa fi dinina jeung dina agama kaula lin wafiko supaya lan wafikonna tetela sangtu baka maparin taufik temenan kaula ka itu ladina lilalika kana itu subulana wal homisu sareng ari anu kalimana eta ya'mala yen amal itu si jalma bil istighfari kalawan istighfar
nadami henteu nalangsa, yakni naja itu hakim yaqulu ngucap itu si jalma astagfirullah, karena astagfirullah. Wala yandamu jeung teu nalangsana itu si jalma alama kana perkara kana nu ayana itu si ma eta minhu itu si jalma minal dhunubi tina pirang-pirang dosa lam yanfa teges manfaat ka itu si jalma naon al istighfaru istighfar, yakni neja itu hakim bi gairin nadamati kalawan tanpa kaprihatinan. Nu kalima jalma amal tegesna migawe istighfar tapi hatena belengong, dina hatena teu aya titik kaprihatinan kana langsaan kaduhu geus migawe pirang-pirang dosa, mangka istighfarna teu aya manfaat. Wasadisu jeung marka genepna eta aya mah lain amal itu sima bil alaniyati kalawan terang-terangan duna sariroti kalawan eta aya malayan amal itu si jalma bil amlaniyati kalawan dohirna duna sariroti ente kalawan batinna, yakni naja itu hakim yuslihu ngabereskeun itu siman umurohu kana pirang-pirang urusanana itu si jalma fil alaniyati dina dohirna, wala yuslihu jeung teu ngabereskeun itu si jalma kana eta umur yusiri dina batina lam tangfa teges manfaat ka itu si jalma naon alaniyatu amal dohirna itu si man anu tanpa batin syai'an kana hiji perkara. Wasabiu jeung hari anu katujuhna eta aya mah la yen amal itu si jalma bil kadi kalawan ripuh dunal ikhlasi henteu kalawan ikhlas, yakni naja itu hakim yajtaidu sungguh-sungguh itu si jalma fil taati dina pirang-pirang taat, wala takunu jeung teu kabuktian non amaluhu amana itu si jalma eta khalisatan anu ikhlas liwajhillahi ta'ala karena samata zat Allah subhanahu wa ta'ala lam tanpa teges manfaat ka itu si jalma naon amaluhu pirang-pirang amala itu si jalma bi ghairi ikhlasin kalawan tanpa ikhlas, wa yakunu jeung aya naon dalika itu mujtahid eta iltiraron katipu minhu tina itu si jalma binafsihi kalawan nafsuna itu si jalma. Kaum muslimin wal muslimat dan mulia cekap bayan alim binadina ina sakitu wa nurasna fi Allah sinarang di rasulna nalapatna tina kabodohan wal simkuri kang mugi-mugi kang bangapura Allah rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.